lain nu luhur jabatana, lain nu loba duniana, akan tetapi nu pinter jeung nu gagah secara hakiki pandangan Allah, nu bisa nahan hawa nafsuna, nu bisa ngahargaan ka jelema bodoh. Teh penyakit hasud loba teu nganapikeun tatangga kabeli termos hate ngagolak, tatangga kabeli kulkas mirisan, tatangga kabeli motor langsung diuk nyengsok, menang ngiridit atuh kumaha batur bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqil jinni wal insi wal arabi wal ajam wa ja'ala ummatahu fawqa sairil umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham. Amma ba'du. فقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال نبينا محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الشيخ جنيد البغدادي من حضر مولد الرسول وعظم قدره فقد فاز بالإيمان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورزقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para dewan guru, para tokoh masyarakat, bil khusus sepuh urang pangarsa abah anu ti Bojong Menteng. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, para kiai, para ulama mugia ku Allah sing diparanjangkeun yuswatul barokah, amin. Aparat pejabat pemerintah atasan bawahan, bil khusus Bapak Lurah manawi hadir aya lurah naya. Urang doakeun mudah-mudahan ieu lurah mugia sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa, amin. Teristimewa segenap lapisan para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang diprakarsai oleh para pemuda, yang didukung oleh orang tua. Urang doakeun mudah-mudahan masyarakat sakampung Pasir Rangdu khususna ibu-ibuna, bapak-bapana, pemuda-pemudina anu antusias demi memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad
cek paribahasa aya nu berkorban ku tanagana, aya nu berkorban ku hartana, aya nu berkorban ku pamikirana, ngan sok aya bae nu teu mikir-mikir acan. Urang doakeun mudah-mudahan para panitia berkah ngayakeun maulid nabi, mudah-mudahan sing dihampura dosana ku Allah, amin. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, langkung dipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat salam mugi ya Allah tetap curahkeun ka baginda alam wastana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan sadayana nu hadir dina ieu tempat jaga di hari kiamat disyafaatan ku Kangjeng Rasul di aku umatku Rasul, amin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Basna alitkeun, basna salit alitkeun. Polomuna angkat satik deui. Sabeacana sim abdi neraskeun kana naon anu baris dicarioskeun sapatah dua patah kata. Tipayun abdi pribadi nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalafatan zahir kalayan batin bil khusus ka para kasepuhan ka para dewan guru. Dongkapna abdi ka ieu tempat teh naudzubillah lain niat mapatahan ngojai kanu ngajadi bebek, lain niat magahan hiber kanu ngajadi manuk. Sarua kulageh budak kamari sore beki keneh kana barang haram, beki keneh kana barang makruh, kulageh jelema nelejubur bikang nonggeng mah molotot sarua bae. Mantakan abdi sawang sulan deui nyuhunkeun dihapunten ka sadayana, kira-kira ngahampura teu Bu? Kunaon nu mantak mentah hampura ti heula kitu pala hadirin. Atuh ngaran-ngaran letah eueuh tulangan ieu namanya juga manusia biasa bukan nabi boy. Ulah boroning awak abdi budak kamari sore sanajan sekelas mubalik kondang ulama sepuh ngaran jelema mah pasti aya salahna, benar. Ngan insyaallah kesepuhan abdi menetral moal mangmenangkeun kiai, moal ngagorengkeun aparat jeung masyarakat. Ieu mah urang bener-benerkeun salah-salahkeun. Adapun dijajalaneun sanajan oknum kiai tah, oknum aparat, masyarakat sekalipun awak kula nu ngomong ari salah mah dijajalaneun dijejeg sakalian. Dia mengajak gelut jeung ini piuan itu jantungan ya. Sebab posisi cah-cahan kos ieu mah lir ibarat alkohol, di mana alkohol diteteskeun kanu aya panyakitan ulah loba-loba satetes beh maka karasa perih sebab aya panyakitan, benar. Tapi sabalikna sanajan alkohol ditaburkeun sabotol kanu eueuh panyakitan maka moal karasa perih sebab eueuh panyakitan. Tah igi cirikeun beh ku urang ieu lamun aya peuting ieu jelema balik ti heula can anggeus pundung panyakitan berarti eta. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kunaon ieu umat Islam di mana datang bulan Rabiul Awal sok semarak ngayakeun muludan. Japarangsa tiap tahun ge ieu di Pasirangdu aya muludan, bener teu Bu? Aya tahun kamari muludan. Kunaon ieu urang kudu ngayakeun maulid Nabi bae unggal tahun. Nu mantap ibu bapak urang kudu ngayakeun memperingati maulid Nabi karena urang mah boga pengharapan anu sangat besar. Naon harapanana? Hayang beunang syafaat ti Kangjeng Rasul, mugia berkah syafaat Rasul dijayak babarengan ka surga ku Kangjeng Rasul, amin. Sebab urang mah ngarumah sadiri, urang mah iman ge yazidu wa yanqusu,
kadang nambahan kadang ngurangan. Ibu sholat mah 5 waktu tuh sholat mah 5 minggu, bener tak? Urang mah iman lagi hararipis ngun hutang apa gelede. Ja urang mah ibadah tempat tibek sholat ngeus kol hirup hardol indahar modal tereh mod jaya tengah urang mah ibadah ge acak-acakan lumantak ibu bapak punten urang mah ka surgana ngan ngarepkeun dua hiji fabi rahmatillah ku jalan rahmat Allah, dua wabi syafaati Rasulillah ku jalan syafaatna Kangjeng Rasulullah. Ampura iradah pajukeun salti nah sarap boleh terkata dia bisa tak iya Pak panitia nah kada lu kudu dia cicing langsung kandem eta na bae biasa ini apa yang nembak mata kulana geus burem budak keneh ge lamun make kacamata eta tekan dulu nu goreng mah jahit tas cocok guys terus ya tos urang mah ngarumah sadiri urang mah ibadah tepati beki nu mantak jalan ke surgana hanya mengharapkan dua hiji ku rahmat Allah dua ku syafaatna Kangjeng Rasulullah. Cacak-cacak orang lamun hayang ka surga hayang ku jalan ibadah asana ku teu bangetan ieu pelah teuing lamun teu ngayakeun maulid nabi sari ku jauh ieu urang hayang ka surga make ladang ibadah cenah kiai kami mah ka surgana hayang ku ngaji nu mana nu ka surga ieu ge rame atuh keur muludan bae berkatan da keur mingguan momal sakian bener tah cenah kiai kami mah ka surgana hayang ku salat nu mana nu nyieun ka surga ja urang mah salat nagih acak-acakan salat nagih karak yaf'alunas shalah can yuqimunas shalah naon beda yaf'alunas shalah jeung yuqimunas shalah beda yaf'alunas shalah mah salatna teu disiplin yuqimunas shalah mah salatna disiplin urang mah salat nagih acak-acakan ulah nanya punten Bu ibu satacan salat dohor moekeun pare dur bedohor menang sarokat hujan kira-kira salat tah inget salat terus bae apa inget pare sisi beungeut pita beh ieu urang mah salat teh ge kos kitu komo taman boga hutang tagihaneun moal poho inget bae ibu salat maghrib boga tagihaneun inget bae tah usolli fardal maghribi salasa oh salasa teu karasa sapoe di Rebo Kemis bedi tagih hanya nu mantap pada hadirin jauh urang hayang ka surga make ladang ibadah mah cenah kiai kami mah ka surgana hayang make ladang puasa nu mana nu bakal nyieun ka surga ja urang mah puasa lagi ulah ngomong-ngomong keur puasa sunnah wajib bagi Ramadan hararese bener tak ulah ngomong keur Senin Kemis Rajab jeung sajabana bulan puasa ge loba kana umat Islam teu ngahargaan kana kaislaman sorangan para hadirin nu mantap kadang-kadang eleh keneh ke budak kafir mah cicing di urang moal wanieun ngarokok ti beurang teu wanieun barang dahar ti beurang teu wanieun muka warung sangu ti beurang tapi kadang-kadang umat Islam ngaku Islam KTP Islam maca 2 kalimat syahadat ikrar dengan keislamanana tapi teu saeutik umat Islam hanya dina letah keislamanana datang bulan Ramadan ngalepus ngarokok bari ngagebok teu gablek polo bener tak? Bener kumaha pagawean ja urang mah keur daek ge puasa sakadaek puasa na dimindahkeun dahar doang beurang dijieun penting dijieun cok pamuda begadang ti penting bulan puasa sare jam 7 isuk udang jam 5 sore atau puasa naon dia sajam doang ibu puasa dendam urang mah 10 menit deh kabuka eta pabukaan dina meja aya kabeh 15 rupa
gorengan, bubur sumsum, es buah, es campur, kolak kabuh di pelototan. Pan lalebay kok langsung dipoto, cekrek, update status, captionna menu buka hari pertama, hayang ke aralem. Aju geus kitu kumaha, dur datang waktu maghrib. Mantep tuh kak. Kula sabulan sapar ngapalkeun kitu bae ka mah dieu tah. Pan sagala ya ilmuwan kak, ulah ngomong-ngomong ngaji, ulah ngomong-ngomong ibadah, atau jelas kudu jeung ilmuna ibadah mah. Na bebedug be ilmuwan. Kudu na beudeui kieu bedug kada ditonjok atuh bolong. Ulah gandeng. Di lembur kula aya pamuda, awakna sispek duang ade rai. Apal tak ade rai? Dahar ge sawab saleter eta mah. Eta pamuda jelema teu beuki ka masjid bah, ka masjidna satahun 2 kali Idul Fitri jeung Idul Adha. Eta ge lamun teu kaberangan di heuh. Nu mantak si eta mah boga pecina awet satahun 2 kali dipakena. Eta pamuda hiji waktu ka masjid aya angin puyuh. Pan di masjid mah biasana marbot kaum masjid mah telok jelema ngora, di mana ge aki-aki geus metik tanpa gigi. Untuna tinggal 2 hiji uyeg deui. Batuk 3, kuak 4, buuk geus putih kabeh dong soun. Eta aki-aki kara-karekna bebedug datang pemuda, atuh di kanan. Bah, pinggir. Gantian nih pemuda. Deuleu. Cek aki-aki tolong, atuh kada lupa ini dia. Eta panakol dileungeun aki-aki dirawut bae. Aki-aki disepak, beledug, asupna yang bedug batur. Cek aki-aki di mana aing parwekna kiamat tanaon. Orang di jero bedug batur. Barang ditabuh teh jeung ilmuna atuh acak-acakan, ditabuh ku manehna. Atuh terjadi sholat ya goyang kabehan. Kumaha urang mah puasana dur datang waktu adzan. Nu adzan di masjidan datang kana lapan akbar, gorengan langsung ngutus saya genep. Puasa gitu hayang ka surga teu boga kaisin. Nu mantak jauh hayang ka surga make ladang puasa para hadirin. Cenah kiai kami mah ka surgana hayang make zakat. Zakat nu mana nyun ka surga? Urang mah Ramadan bae ge kewajiban mitra, loba keneh nu telok mitra. Kilang kitu ge daek mitra dipilihan beas ngebul kakara. Cenah kiai kami mah ku sodaqoh ka surgana eta deui. Zakat bagi wajib pula kudu sodaqoh nu sunah. Ige mulu dan aya keneh bae asana nu teu lunas asana kitu imah. Bener tah? Atuh kaciri ya kak anu teu lunas mah tiung mah nyareng saheula. Ulah dienahkeun teh nama kaciri jasa. Sok pahewaeun kadang-kadang ari urunan mulu dan teu lunas, ari ngadiung mah anak dibawa kabeh 8. Ih dia mah juri gejo tah mah. Nu mantap urang aya memperingati Maulid Nabi karena urang mah ibu bapak sadar diri, urang mah boga pengharapan besar. Harapan anak naon hayang menang syafaati Rasul, mugia berkah syafaat Rasul dijayat babarengan ka surga ku Kangjeng Rasul. Amin. Ari Rasul kunaon kudu dimulia-muliakeun, Rasul kunaon kudu diagung-agungkeun. Jawabanna hiji, nu mantak Rasul kudu dimuliakeun, nu mantak Rasul kudu diagungkeun. Rasul mah memang geus mulia jeung geus agung. Saha nu ngamuliakeunana lain orang pasir angru, akan tetapi nu ngamuliakeun Rasul mah langsung ti pusat Allah Subhanahu. Beda jeung urang mah muliana ku pangkat jabatan, urang mah muliana ku dunia, urang mah muliana ku harta, urang mah muliana ku duit. Eta batur ngadeuketan ge ka urang ku gableug duit. Oh duitan mah ulah batur dulur ge malah labur. Bener tak? Loba duit loba dulur, oh duit malah labur. Henteu dulur, henteu batur, atuh duit anu ngatur. Bener tak? Efekna piceun disatik soalnya kadang ibu-ibu ya.
urang mah kos kitu para hadirin. Andaikan di pasir rangdu tengayakeun muludan ieu pamuda misalkeun teu muludan, andaikan teu maulid nabi, teu memperingati rasul, teu ngamuliakeun rasul, teu maca sholawat ka kanjeng rasul, teu maca marhaba, teu niat ngagungkeun rasul, maka mohon maaf kamuliaan jeung kaagungan rasul mah moal luntur satai kuku-kuku acan, sebab nu ngamuliakeun rasul mah langsung ti pusat Allah Subhanahu. Sok, orang contohan supaya ngerti, nyalikeun ka ibu, orang contohan ya. Iya cai, aja kalau cai ti sing meudah kok. Mun aya mah cai hangat ka. Tingalikeun. Iya cai entos pinuh, katingal ibu. Ieu supaya pikahartieun urang, sangkan ibu ulah ngarasa rugi. Ulah boga tekad ieu muludan ngamuliakeun rasul, dohirna mah hore mah kauntungan mah lain jeung rasul, akan tetapi babalik pikeun urang keneh bae palhadirin. Iya cai enggeus pinuh, di mana enggeus pinuh rek dicaian teu dicaian tadi lagi enggeus dihartoskeunana kieu. Rasul ge enggeus pinuh ku kamuliaan, geus pinuh ku keagungan. Sanu ngamuliakeunna Allah anu maha agung, sanu ngamuliakeunna Allah anu maha mulia. Rek dimuliakeun teu dimuliakeun tadi lagi enggeus mulia ieu. Tapi orang pasti rangdu maksakeun muludan, maksakeun maulid nabi, maksakeun maca sholawat, maksakeun memperingati maulid, ngamuliakeun rasul, ngagungkeun rasul. Tahlil ibarat kieu, doang cai enggeus pinuh dieusian cai deui ku urang, tah pastina mah bakal luber. Urang mah pan umat rasul aya di handapeunana, urang aya di posisi luareun gelas di handap. Ye pertanyaan anak, lamun cai geus pinuh dieusian cai deui eta luluberna kaluhur ta ka handap. Jadi berarti eta luluber cai datang kana awak urang ka handap. Sarua ieu muludan ge dohirna mah jiga ngamuliakeun rasul, jika ngagungkeun rasul anu si padahal rasul mah najan teu dimuliakeun ku urang ge geus mulia, najan teu diagungkeun ku urang ge geus agung, tapi urang maksa ngamuliakeun rasul. Tah eta ngamuliakeun rasul urang, tah sedekah urang, tah marhaba urang, tah sholawat urang, lir ibarat rasul geus kitu geus mulia dibawa ku urang ku muludan, hanya mengharapkan luluber kamuliaan rasul, luluber keagungan rasul. Engke geus luber pasti lama kahandap lamun cai teh mah ke ka urang-urang kene bae sebagai umatna. Berarti urang mudah-mudahan hayang kamanfaatan kahiberen mulia ku Kanjeng Rasul, berkah kahiberen mulia urang dijajak babarengan ka surga ku Kanjeng Rasul. Amin. Kaharti teh Bu? Balik tah. Ibu ulah ngarasa rugi ieu muludan. Sebab naon? Ieu jalma anu diperingati ku urang para hadirin, ieu sosok manusia anu luar biasa, sosok manusia anu sangat berjasa. Sakumaha hadis kursi pernah ngandika Allah, laulaka lamma khalaqul aflaq, cek Allah, andaikan kaula teu nyiptakeun Muhammad lamma khalaqul aflaq, maka moal aya alam raya bumi jeung pangisina, moal aya pasir rangdu, moal bisa ngarasakeun nikmat hirup, moal bisa nginum urang, moal bisa dahar, moal bisa nangtung, moal bisa urang hirup di dunia. Lamun Allah teu nyiptakeun rasul, makana wajar bebelaan muludan satahun sakali, sebab nu diperingati ku urang teh jalma anu sangat berjasa. Ayana urang teh sababiyah Allah ngayakeun rasul, kuduna muludan panitia ulah satahun sakali mending unggal poe supaya untung ngariung bae. Iya rasul teh jalma nu luar biasa. Sakumaha dinana gobang teh urang sok babarengan, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukan hajari. Kelantan tilu peuting selawatan celek bejeki. Nabi Muhammad manusia ngan teu jiga mang adrasa, mang adrasa. Nabi Muhammad mah inten
mutiara mangada sama batu bata. Inten mutiara hiji dibanding di batu bata salos bak mahal mana? Mahal inten muti urang ge sarua sagagah-gagahna jelema, samulia-mulia anak jelema, saluhurna ilmu urang, saluhurna jabatan urang, maka moal mampu hayang kemuliaan Rasul mah hadirin. Bisi teu percaya kemuliaan Rasul sok aya dina sairan lam yah kalim teh. Di antara keistimewaan Rasul mana beda jeung urang. Ayo barengan nu apal bareng, nu teu apal hum bae. Sarua we ganjaran tah ge. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Nabi kita tak pernah mimpi jima adanya, dan ia pun tak pernah menguat selamanya. Nah entah pugu baik banget ngisi doa. Ibu bapak lam yahtalim qattu tahamut lakon abada. Nabi urang macan pernah mimpi jima. Apa mimpi jima kak? Mesmeu. Rasul macan pernah mimpi wik-wik. Rasul macan pernah mimpi bersetubuh. Kumulia-muliana Rasul laisa kal basyari. Beda aja urang mah endung ge dikitu dihayang-hayang. Laisa kal basari. Rasul macan pernah urang punten di imah aya santri hiji ulah kamaratan di kolot rada belang saeutik kumaha coba punten urang mah ngimpi kitu dihayang-hayang paneta diintip pukula di kobong cekolot kieu ceng lamun balik acara deuleuan tadi kobong orang macam-macam tambah di kobong aya nu ngopi bae beak do emuk teh santri aya nu ngomongkeun bikang bae bade teu payu teh banget dateng ngiblat pan saya tamah cek nu hiji dia diterima ku si mumun najis aing cenah oh ampur anu hiji deui anu kenalan alfiah bae panet bari ngaco qala Muhammadun huwa ibnu Malik pasantren mamun teu betah mending balik nu hiji mengaco mere pulu subuh hafil ibtida qadil tuzim subuh ateu kanjut hayang kawin rupa-rupa santri gobong kan nu ngalamun gitu di gobong ngalamun di manehna ngeun sadadan sare ngomong kieu ya Allah ngarti meureun umur kolot banget atulah gitu bintang listrik kali kakak ngeun kula ieu kawin mah hayang teu mampu Gusti hayang ngarasakeun nikmat surga dunia mudah-mudahan Gusti ngajabah kula hayang ngimpi Gusti penting ieu mah teuing sagedeung teh kumaha eta dijabah ku pangeran kak puting-puting mana molor kumaha coba geus kitu di dulu kula suguhan kula mata sare orang ngimpi gua ndeng orang ngimpi mau motor si boy opatak teh starter kumaha bum mirasa banget sama beureum mak kencengan bub ngak embatan heuh mana dina pangimpian mah subuhan manehna mah setang dipui-pui horeng barangna ditekukan beda Rasul mah can pernah ngimpi kos kitu para hadirin jeung Rasul mah ibu bapak can pernah hamuai kos urang kula rek nanya ibu masa mereka hamuai di dia puruk geus teu kaitung urang mah lamun lebih hamuai liruan urang ge bener dah Rasul macan pernah elai jeung teu hapek jigong imah sumut dibawa leum nu mantak mulia Rasul mah para hadirin wajar diantara kemuliaan Rasul teh kos kitu wajar dimuliakeun ge ku urang para hadirin ari tujuan Rasul diutus kamu ka bumi pikeun naon geus simpel bae mau dibalaskan di golem lihat talim moal geus tujuan Rasul di antawisna hiji mana innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq
manusia ka muka bumi teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Akhlak nu mana nu kudu disampurnakeun ku Rasul? Imma akhlak hablum minallah mahdoh ngaranna, wa imma akhlak hablum minannas goer mahdoh ngaranna. Sebab antara akhlak hablum minallah mahdoh jeung akhlak hablum minannas goer mahdoh kudu seimbang para hadirin. Contoh kieu tos cepet. Ibu jeung tatangga akur jeung baraya rukun, kakolot ngahargaan, ka guru ngamulyakeun, tapi salat teu beuki, ngaji teu dae, sedekah ngedul, maka kahirupan nu kitu lam yarcok walam jabres teu cocok jeung teu beres. Atawa kieu, ibu jeung bapak ibadahna rajin, salatna rajin, tarang pitak urut sujud, leungeun kobok urut ngalaudu, tahajud unggal peuting sabiak sajadah 3 bangsat. Dia mah sungut beurit meureun. Ibadah nama rajin, duha na rajin, tapi jeung tatangga teu kenal, kadulur hewa, kakolot teu hargaan, ka guru teu ngamulyakeun, jeung dulur pahewaan ngomongna ge aing mah dak can dituruban ku tanah beureum tah teu hayang hampura ka si eta. Lamun kos gitu kehidupan orang, apalah arti ibadah tinggal ibadah, ngeri ibadah orang mardudatun latuk balu, ditolak diterima para hadirin. Nu mantap punten kunaon i Rasul titah nyampurnakeun akhlak. Sebab ngeri di zaman kiwari loba jalma nu luhur ilmuna, loba jalma nu pinter awakna, eueuh akhlakan ngeun sampai ngajina sampai beuheung teu bisa ngaji diri, bener tah? Sok iya Indonesia teka kurangan jelma pinter, teka kurangan jelma berilmu. Eta nu di demo kamari DPR lain jelma barodo, jelma pinter. Justru Indonesia kakurangan jelma anu bener, kakurangan jelma nu jujur, krisis jelma anu peduli ka rakyat. Loba ting jelma pinter teu bener, ujung-ujungna mitra rakyat tangkorak si eta. Nah molototan. Cenah galak dak, galak pun di parapan kamarang ti leuleut kieu. Nu mantap punten wajar horeng nu pinter jeung nu gagah secara hakiki pandangan Allah teh lain nu gagah ngajina, lain ilmu mantek merelek, lain nahu pake kekemu, lain nu balagoh pake kukunya, lain nu luhur jabatana, lain nu loba duniana. Akan tetapi nu pinter jeung nu gagah secara hakiki pandangan Allah, nu bisa nahan hawa nafsuna, nu bisa ngahargaan ka jelema bodoh. Panjelema bodoh ge sarua umat Nabi kudu dihargaan. Jaya mulu dan awu bodoh mah gandeng mau jadi bener teh muda. Iya pangcapena mah nu barodo kadang-kadang nu masang audi, nu masang terpal, nu masang kembang, kadang-kadang jam tolong Jumatan acan. Gedang aya nu paeh di dia subuh keneh san udah diangkeun gali kuburan moal kiai ka jelema nu telok ngaku salah eta ngeduk kuburan batur subuh kena cileuk nempel kena beungeut uyun teu kapacul ge hulu ja kiai mah moal daekeun ngeduk kuburan paling jago di masjid di mushola parebut amplop salat hadiah bener tah hampura kasepuan tenang kula mah netral cacahan di mana ge he peuteuy ge kan moal anjeun ku hileud jengkol bener tah jengkol moal anjeun ku hileud kiai ancurna ku oknum kiai deui, pajabat ancurna ku oknum pajabat deui, masyarakat ge sarua. Adapun cenah kasinggung berarti hileudna penyakitan teh jelema. He, kadang-kadang bareng kiai cara atulah nyorotan aing da lampu panon. Diketing ka surga dia bae. Ingat kan? He, kadang-kadang kieu aya oknum penceramah mau menangkun manehna bae ku pada kiai bagus kiai mah kudu dimuliakeun ngeun urang kudu bijak he ieu panu hadir lolobana ge lain kiai nu barodo bener tah karakna daek ngaji di bebekan atau pondong mata punten perhatiin iya mulu dan rame kadang-kadang nu masang itu biasana ge teu kumpul ka masjid ge eueuh imah rame teuing butuh urang jasana kudu bodoh jeung buktina aya upaya masa anu pangcapean jelema bodoh butuh jasa iya pula disebut kiai lah maka soroban aing dong Batman nah kalau urkeun kamera jauh huluan kena iya pula disebut kiai disebut penceramah iya maka soroban ge ke proyek bae ka tuh
kergising mah dibuka Surabaya make sorban ke di luar panggung ke ceramah disebut Al-Mukarram ya ku MC oh tegak tenang di imam demi Allah kula campur disebut kiai tak kolot di mah bu eta amrekan disebut lagi Al-Mukarram wal mu'azzam al-alim al-alamu cekang dah keut di almarhum ya dengar ini kur ngomong jadi tengah ngomong biar nggak ada dusta di antara kita guys di imah kula eta ku umi pan umi kula mah bikang eta naon eta umi pan umi mah kolot tenti kula lamun ita dahar can pernah nyebut kieu punten cenah Al-Mukarram enggal tuang can pernah naon dah kata aing macam-macam di imah geus petasan geus bebedogan paling jago di imah kula disebut A ku pedah anak pertama jeung pangkasepan eueuh di anak lalaki di jeroang dipikir ku aing angkogan meureun lain awana naona ieu kula disebut kiai ge disebut penceramah lamun aya nu hadir nu ngadengekeun jadi datang ke dia jelema hiji jajan menganggur kan datang ke dia ceramah di luar panggung aya tenda be jelema hiji jajan ceramah tunjuk bebeakan paling dicek RT tuh dah medan lepas anyar tuh cenah berarti butuh kana jasana nu mantak nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu bener teu kakak dikiaikeun ge aya nu bodoh da kiai kabeh manganggur parebut amplop kana kadituna urang ge nu barodo dengkeun masyarakat nah dia koe hayang bebek ka tadi ge ulah kiai bae bebek urang ge nu barodo dengkeun dia sarua kudu bisa leuwih ngahargaan ka nu pinter kiai bae ge nu aya ilmuan nu pinter bae ge nu aya kapinteran teu pantes sombong atuh kamu teteh jeung kakak hirup ibadah ngedul ka kiai rek hewa mending daftar ka Ijroil meta bae da isuk los nu matak punten karena konsep di dunia mah ulah sok adigu ngede hulu andai pernah kena tak dijin hulu dijin tak asa aing pang kiaina asa aing pang sugihna asa aing pang jawarana asa aing pang pajabatna atuna naonan hirup loba asa-asa irah lidahana diasaan bae ulah sok gede hulu teh hirup mah jadi putet teh tiung teu muat gede ting hulu urama konsep tidur hanya diamanatan ilmu titipan jabatan titipan harta titipan kegagahan titipan lantas apa yang harus disombongkan hanya sebuah titipan para hadirin sabar nu mantak nu boga ilmu ulah sapang aina kadang-kadang cici di masyarakat eta teu barokah ilmuna lain ku teu gagah ilmuna akibat teu saling hargaan teu saeutik di masyarakat oknum kiai be kadang-kadang ngaji mah gagah biak kaler biak kidul biak wetan biak barat biak banten biak jawa masantren mah bebeakan tapi cicing di masyarakat teu saling hargaan loba kadang-kadang di masyarakat oknum kiai kolotna harak hayang sorangan be ulah ku batur sagala ge dong modar be parasaing mah nu ngorana kadang-kadang aya deui leuwih pehewa teu bisa ngahargaan kolot ngarasaing budak kene ngarasaing luhur ilmu kolot diluncak mohon maaf Kak ulah ngomong-ngomong ilmu gede hayang barokah ilmu leutik teu saling hargaan mah moal barokah ieu mah kadang-kadang cici di masyarakat datang ke ngora nu kolot ngomong dak asal berkat aing leungit hiji kiai anyar imam ulah ku batur kudu kumaneh ngabae asana tam masjid mun bisa dibawa ka jero imam dibawa ieu tah imam ulah ku batur hadorot hayang sorangan baik mik di kantongan dibawa balik la ilaha illallah atuna naona nu ngorana jan bisa ge ari teh mah teu biasa moal bisa di mamana ge katelak mah ibu lain ku tulang hiu ku lauk asin bener teh teu bisa patunguin mah tepati izin jahese ngaji mah Kak teu bisa tafsir mah hese ngaji mah tapi masyarakat mah nyeungseurikeun urang ngimaman mogok urang marhaba mogok urang hadarat mogok horeng lain ku teu bisa ku teu biasa teu saling hargaan antara satu sama lain sok kadang-kadang aya nu kieu pada nu hewan di masyarakat kadang-kadang kula mah lain hewan di dieu kesepuan hampura hewan di ditu ngeuntuan yang mau marah di dieu
mepes yang cokolot yang nengkeun ya anu kieu kadang-kadang masyarakat eta imam ku batur ulah manehna kamu sholat ka masjid papanderianan pan pehewaeun eta masyarakat manggeus kumpul di masjid nungguan imam manehna modal kene di imam anu kitu eta mana huluna teh huluna bae syukur mati tunda he pan nu disieurkeun kieu ari waktu nu sejeun mah luas ieu pan magrib kana isya deukeut ka sedeukeun cek pikih lamun urang salat magrib contoh salat magrib beunang sarokaat magribna kaburu isya jadi ada magribna lamun urang salat magrib kaburu isya can meunang sarokaat acan magribna kaburu isya mantare jadi kodok magrib urang nu disieunkeun masyarakat geus ngumpul kabeh kiai can datang akhirna kaburitan salat barang beunang salat can sarokaat acan masyarakat dur be isya kaburu kodok kabehan nu disieunkeun doraka kitu ima ulah ku batur cek masyarakat urang jadi moal salat atau jadi bae salat beja wajib aju sa imamna eta bae kiai ngora cenah cek kiai ngora teh hayang aing daripada golok kana beungur saraya geura Kak tenang bae mangka leuwih kami bener ya cek masyarakat tenang kami tanggung jawab moalah kula mah teu bisa isieun geura ieu moal geura ieu moal geura ieu coba ketik ayo maju jah kumaha geus kitu akhirnya maka paksa kiai ngora asup kana pangimaman karake ngalengkah nu ngora teh karaki doang celenge kana pangimaman datang si harap tibu di DDM gede atuh mundur deui batu sieun eta pan penyakit hate bener dah kadang-kadang nu ngora lagi leuwih pewaeun ngarasa aing bisa ngaji ngarasa aing jaga ngarasa aing pinter aya kokolot di masyarakat ngaji mah teu pati bisa ngeun dikolotkeun kadang aya kitu bener eta aya musola ge ja aya abah eta kumaha coba ngarasa aing pinter ngaji lamun pengajian di kampung pengajian desa pengajian kecamatan wani nyalahkeun kolot wani ngarengkasan kolot wani tunjak-tunjuk ka kolot tujuan manehna mah ret ngendahkeun lain ngendahkeun ari di umum mah ngisin-ngisin wadaban gitu mah rek ngendahkeun mah ulah di hareupeun masyarakat pan masyarakat leutik mah tinggal kekrokna deuleuh dah kiai ge nu pinter pasea komo urang nu bodoh mata kese urusan penyakit hati matakan bener nu leuwih bahaya mah lain penyakit dohir penyakit batin nu ayeuna awak urang penyakit dohir mah babari ngobatana ibu nyeri beuteung berobat kakak encok stroke asup rumah sakit cager alhamdulillah teu cager innalillah atuh kumaha aja sakit di dunia mah sakit coba nu eta terepae dong ieu sinyalnya kurang duit mah dengan kurang sinyal lo dua poin sekalian lah tilu di handap aya noni ngap jasa ibu ngap atau sumut aing mah bede kenyot kumik na tama ya aslinya gede kena bola sama kae sekarang usung-usung gitu pogo gula nyekelan mie bengual penting mie gula mau nyekelan nu matak bener nu leuwih bahaya malah penyakit dohir penyakit batin urang nyeri beuteung berobat kakak encok langsung rumah sakit kakak lieur hulu luhur ka warung meuli paramek hulu handap ka kamar penyakit dohir sama tapi penyakit batin lu hese mana ya dina hati urang teu nganapikeun awak ulah ge najan sorban gede loba penyakit hate di dieu ya hate di mana ayana hate handapeun susu belah kencak dua ramo di dieu pinuh penyakit mana ria sum'ah takabur hasud ujub dengki kadang-kadang pada kula mah hayang dikirikeun bae ku batur teu digiaikeun bae mah teu ngalieur hang diabahkeun bae teu diabahkeun bae pundung kadang-kadang jelema aing disebut haji bae kemudian makaran umroh ngaranna haji torik mah munggah haji 2 bulan penyakit hate hasud ria teteh penyakit hasud loba teu nganapikeun tatangga kabeli termos hate ngagolak tatangga kabeli kulkas nirisan
Tetangga kebeli motor langsung duit nyengsok, menang ngiridit atuh kumaha batur bae dia mayaran henteu. Tetangga kebeli motor asup puskesmas asup rumah sakit, taripu kah hirup pikiran pakai batur gering be. Al hasud la yahsulul maksud, jelema hasud mah moal hasil maksud. Naon hasud? Hasud teh semos, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ditoong ku tetangga anu kebeli motor kergering dia lagi panjelema hasud mah sempet bae kergering jatuhnya tanya ari teteh kuari kumaha cager teh, alhamdulillah cager aju kabeli naon cenah teteh kuari ieu, alhamdulillah kala salaki kula kamari gajihan menang bonus dan nyongkot mobil lah, alhamdulillah atuh modal batur ngari mobil mah. Penyakit hati hese ya awak kula be punten disebuan teu ngomongkeun batur kula datang ka dieu turun na mobil nu nyambut henek eta teu ngomongkeun batur imah awak kula be geus eta pan aing kiai diondang kunaon nu nyambut pasti kitu eta hati hese nu mata punten kula kuran make sorban lain ku hayang ka alam baheula ting 2012 17 tadi Cibadak di Masjid Cibadak peresmian masjid inget eta bulan Rajab peresmian masjid bari jeung Rajaban ulang aja can balik isu-isu pakai sorban ieu cerita ngan kuari bae tatanggana ieu eta kulang aja turun na mobil teu make sorban kemudian uci untang tang acan ya dasar leutik ini kula bageula karena 17 tahun 15 tahun nu neangkeun inget keneh di masjid Pacicingna eta datang ka dinya eta mah cai ge sarua jeung batur make cai gelas bae sampai ka naik na aing teu dibere naon matakan ka kuari lain sombong ieu sorban bisi pahili dong JRT mah. Eta hati hese doang kibe dengekeun eta ieu kerawak kula ulah ngomongkeun batur eta mun ngariung babagi parsel berkat ka di pinggir urang aya kiai kolot batur mengamulyakeun ku kakolotanana ku elmuna dibere berkat gede ge wajar kuduna mengamulyakeun ieu kolotna kurang hareupeun urang baskom leutik dihenten teh ge hate kula mah naon teu ngareret ting makana berkat gede eta bener tah cekurat beudak gede amat hayu sok terang ya ipet mantakan yang panitia lamun rek merek kokolot ulah sok digawekeun titah mawan ti acara lamun rek merek nu gede mending anterkeun bae ka imahna langsung dihenteu ge ka pan masyarakat hatena di jero kabeh ya di luar bercongcong kotok hese teka tuluk hate mah urang tanda ngamulyakeun bawa anterkeun lamun rek merek ulah dihareupeun umum cek kula pribadi sebab hese mantaran kemah neuk leutik-leutik teh berkat kabeh rek gede-gede kabeh bener tak ari eta hayang ngamulyakeun ka kolot urang ka kiai ka kesepuhan babari teu kudu didohirkeun nangtung gede ieu parsel mah kadang-kadang nu luhur nu gede eusina mah kardus kopong sok urang ge kadang-kadang gitu pan ada eta nek sodako ka kolot urang kana kesepuhan babari nek besek-besek kabeh sarua kabeh dokin nama ari rek dimulyakeun mah eusian bae nu kesepuhan eusina emas 50 gram be cocok teh kira-kira tah mending kena kitu kula daripada besek gede mah punten dengekeun ieu urusan hate keur ngomongkeun awak kula bebo ulah gandeng kula diondang di nu tujuhna biasana di nu paeh eta bener bisa salah ngomong aja ngan diondang nama lain kudu paeh kudu hirup kan lain je masyarakat masuk endel laju kiai cenah nu ngundang nu paeh bisa gitu doang nu mata ngomong gitu sebab kula pernah bu kula kawakilan kolot magahna ibu-ibu kabeneran babudu eta dina babudu cek kula bu urang lamun ngalawudu dina ibadah be utamakeun sing arapi sebab ibadah mah mending apik bae ge can tentu ditarima ku Allah komo lamun taledor cek kula eta urang lolobana ngubah leungeun sok kabiasaan tina siku ka dieu bae bener teh Pak lain teh endah kieu teh lain endah ngan kurang utama pan lapadna ge wa aidiakum ilal marafiq ngumbah leungeun mah ti dieu ka dieu lain ti dieu ka dieu kumaha teh ibu-ibu anu ngomong di luburin laju kiai cenah kumaha mun leungeunnan la ilaha illallah cek aing boloni jelema keunang kudu ditanyakeun atur naon nu dikumbah dia uleungeunnan mah
nu mantap ku lagi bisa nu nanya aju kiai cenah ngondangna nu paeh bisa kita doang ngeukeun eta kula diondang di nu paeh tujuna pan pantes ikhlas aita mamulu dan la'ana litaroji cik santri mengharap-harap nu layak atuh bisik matakan Kak pemuda teuing nguludan mah hadir bae teu diondang deh siap pokona mah para kepeci ngariung pura musik ngalewat bae pura-pura ngalewat bae pura-pura ngalewat di Qur'an ya ada tuh orang mana kakak umat Rasul mesti bae alasana jangan nabi-nabi barengan jadi kieu geus maksudna kieu punten ari ieu mamuludan Kak wajar muludan mah hajatan kabehan pantes panitia ngayakeun pan dinu paeh maka paiteun la ala litamani ngarap-ngarap nu teu layak kudu lagi urang nu mere pan hate ulama beleng ieu aing mah rek paeheun rek maniseun aing diondang ieu nu penting mah cair dibalikna kumaha geus kitu barang babagi berkat pas beres ngadoa tadi nu paeh kabeneran di pinggir kula aya kiai setengah badan capati kolot lah gitu aing kebayang kiai setengah badan barang babagi berkat eta di pinggir kula kiaina bah diberep besek plastik da warna beureum baskom beureum teh ai kurang hareupeun kula celek berwarna hideung eta hate nyelekit demi Allah ka kuari dipikir mah naon jak kejok-kejok keneh bae eusina Kak ari teh mah hayang plastik beureum atuh mending mau ti mah plastik ieu nu mata kula mah kaki wari bah eta plastik beureum sok mau bae dina mobil persiapan dengekeun dipikir mah eta neuk beureum neuk hideung eusina mah kejok-kejok keneh geura ge paling jago eta dina besek Raja Engkes Bandeng pan aya bae eta mah ulah Engkes gae bae molau rajana ieu sok teteh pernah manggi au Bandeng aya Bandeng aju soun nunggu sapeuk teh geus kitu ditambah ku endog amin dibelah dua teh endog amin eta sarua eusina mah tapi hate hese peladirin nu mantap awas nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu mah titipan ti Allah urang dititipan jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan mah titipan ti Allah Allah mere jabatan ka urang moal dibikeun sakabehna jalma mah boga kelebihan dan kekurangan bener teh harta kekayaan sarua titipan ti Allah ulah sombong boga harta kekayaan harta teh titipan ti Allah kagagahan sekalipun nu aya dina awak urang teu pantes dipake sombong sebab eta teh titipan ti Allah pada hakikatna urang mah tinggal nunggueun giliran paeh pelahudin bener teh lamun teu dipake ibadah aja boroning harta ilmu sekalipun salah ngagolangkeunana maka bakal jadi siksaan pelahudin nu mantap ieu urang ulah ribu-ribu tadi alam dunia bebeakan tinggal nunggueun giliran paeh doang soal gerage tinya balik dia anu paeh Kak ulah sungar sengir mikir ibu siapa ulah sieun da kabeh hak paeh mah urang pan kitu ari perkara nu hak disieunkeun ari nu can pasti diudag-udag bener tah wa annal maut haqqun nu ngaran paeh bahak doang kieu ieu paeh pan ngadadak notifikasi urang mah diumumkeun dina berita mati lampu jam 8 huru jam 5 kumaha teh jelema nu teu boga baterai ngecas power bank diisian nu teu boga cai disalahkeun bener tah nu biasa gawe ieu ti penting jadi ti beurang eta parentah jelema aya notifikasi aya nu persiapan bebeakan tapi paeh nu eueuh notifikasi ting isuk ting sore iraha datangna apakah urang geus siap naon atuh nu disiapkeun ku urang para hadirin umat kula sokokolahan jalma yang selamat di alam dunia patokana lamun nu maksiat inget paeh nu mata loba doraka karena tersadar boga rasa aing di dunia rek kebel para hadirin bener sok pikir ieu di dunia urang ngontrak bahkan punten dina kitab Kasyifatus Saja terakhir ya dina kitab Kasyifatus Saja eta apa tadi masjid pasaran teh pasaran bah tan tinggal gotong mait ngaran dia naon pasaran kurung dedes baheula mah atau eta pokona mah angel yang nyebutin hiji mah geus pasaran teh di dieu pasaran bah make beusi teh pake nyieun teh oh eta nu gagama nu ada bedak bisa di alat tukang musik doang eta ngeun di lembur kula mah pasaran sok di masjid bah bener tah lolobana sok di masjid di lembur kula mah ieu mah bagus jadi alami keneh ieu
eta pasaran horeng mah dina riwayat aya hiji ulama wali ngadenge karena bahasa pasaran eta di masjid horeng pasaran ngomong lamun kadenge mah malalabur eta Kak mulai nu ka masjid moal teu kadenge masjid kosong bae mah heuh lamun kadenge mulai hiji acan ulah gandeng cek pasaran kieu cek pasaran ya Ulur ilayya bi aqlik annal mukhayyali naqlik ana sarirul manaya kamsa wa misli bi misli palikirku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pika keungeun kami minangka kartilna nu maraot sadayana bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna sok urang muhasabah diri sangkan salah dari lu kurung batang pasaran ngingetan ka urang cek pasaran budak pasir rangdu budak Cibadak budak Rangkas undur ilayya bi aqli pikir nu gablek akal pikir ku awak aranjeun pikir kotak kami yang disiapkan macam kurung batang cek pasaran cek kurung nedes kami disiapkan ku Allah ya pikir mindahkeun maraneh ka mana ka tempat pika keungeun ka tempat pika sieun naon kuburan sok lantas naon dibawa kurang pelah hadirin kuburan dohirna pelah hadirin sugan kula mata baheula lamun digali 2 meter jelema sugan mah diasupkeun kana nu gedena ieu bah horeng mah lain ibu urang mah disekat deui di pinggir ulah ngomong-ngomong kuburan urang dikerem ku kolot di kamar sapoe sapeuting erang-erang AC teu dibere dahar teu dibere ngopi teu dibere nginum kumaha rasaan paeh cek urang eungat lapar haus eta dunya qom alam barzakh akhirat logikana nu dibawa ku urang pala hadirin imah gendong moali gandong pamajikan geulis moali aes mitoha anu bager tukang mere samsu wal isuk paling jago nindihan nincakan kuburan supaya ulah keluar di minantu sok nah nu lantas disombongkeun urang disekat digigirkeun banget urang ditempelkeun pipi kana taneuh pelaudin asal tina taneuh babalik kana taneuh urang kuari di luhureun taneuh kedeung ge urang di hadapeun taneuh di luhureun urang pelaudin sok urang digigirkeun teu bisa ngalieu teu bisa nangtung poro hayang nangtung ngicep jadinya tinggal penyesalan karasa kakara hayang balik deui ka dunya ulah ngomong-ngomong satahun sedetik sehari sangat bermanfaat waktu harita hayang balik ka dunya hayang tobat lantas urang mempeng kuari di dunia ya rek tobat mah sok sedengkeun ajal datang teu bisa dikukumaha ngaran ajal mubremah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun di mana datang ajal manusia teu bisa dipundurkeun sadetik-detik acan teu bisa dipajukeun samenit-menit acan cik Allah kudu paeh mah paeh contohan kieu terakhir urang dongeng dengarkeun lah ieu ya ngeun dongeng mah eueuhna kitabna demi Allah be eueuh mah imah hayang kula bae cenah dongeng naon ieu dongeng saka daek ngan kula mah magahan ge lain dongengna nyontokeun yen ajal eta tumiba yakinkan awak urang aya dongeng Bu Ijroil boga babaturan CS ngaranna Kejoy nah burak ka Kejoy mun aya eta Kejoy jeung Ijroil CS kentel besti depos selot tiduan bae dongeng ieu ngaranna ge mah pokona mah kama mana duaan bae dong si kanjut eta mah ngopi budaya duaan bae hiji waktu ku saking geus deukeut sahabat karib sahabat deukeut eta Kejoy jeung Ijroil barang meleh ta Ijroil neuheur si Kejoy dicokot buku catatan paeh nu sok dibawa ku Ijroil asim urang ngobrol ieu sangkan salah dari urang dicokot ku si Ijroil bukuna barang neuheur dibuka kaget Kejoy anjay barang di dalam ku Kejoy nu kudu paeh jang isuk-isuk ngaran Kejoy pangluhuran budak pasir rangdu bangsa cek Kejoy aing modar jadi isuk bicara nama ieu
Atuh eta mah dirinya detail anak saha pamajikan sabaraha anak sabaraha iman warna naon aya di dinya ditanya ka Ijroil naon Joy naon aing kudu paeh jadi suk atuh heuh aing pohon bijan ka dia kumaha cek ke Joy il ulah waka ge paruna mah CS dia inget baheula ngising di poe dianteur kumaha cek Ijroil Joy hampura aing mah hanya amanah ti Allah la CS sapil ajal tidak ada CS menyees dina ajal mah etapan kejo nyeri hati gitu kan di mana ge ka jelema malah boga kahayang sok ngadeuketan bener tak pan ieu kejo boga kahayang embung paeh ngolok ka Ijroil doang saha doang oknum pajabat rek nyalon sok ngadeuketan catatan menang mah di ditu imah teh di ditu kumaha sarua berarti di dieu ka ditu berarti kadang-kadang pernah tak satu temu nama bu ngaur janji kesana kemari reknya kau wong cilik geus nyong cerok di dulu jadi wong licik bener tak ngomong nama manis ka kiai ge unggal juru di tiang-tiangkeun bah minta doa anak dicium tangan dengan kiai teh karasa leho nempel ge tenang bah lamun kula geus meunang mah majlis taklim rombeng dirubuhkeun kobong dendek rubuhkeun imah abah sakalian rubuhkeun cek kiai dibangun moal dia mengarubuhkeun doang begina tamah satacan meunang masuk manis eta dina baleho sok aya ngomong kieu kadang-kadang mengabdi untuk rakyat eta awak panduang rek diwakaf menjing rakyat kabeh bener teu satacan meunang ngomong mengabdi untuk rakyat pahiteun datang ari kira geus meunang manis pahit teh harese dionan ku masyarakat bener teu ngomong mengabdi untuk rakyat aya bebager kan urang milihna eta ge si kejoy boga kahayang ngadeuketan Ijroil ngeun teu kabeh kumaha geus kitu cek kejoy il ayeuna Joy dia hayang naon ku ari tah hayang naon aing mah ngomong bae dia dibelikeun ku aing keur gajian bulan mulu dia cek ke Ijroil kumaha dia bae Joy horeng itu mah Ijroil si kejoy langsung mau motor teu kacaritakeun motor nama teh nyaho ieu kumaha geus kitu magia bae horeng nuturkeun mah Ijroil tiburi keneh ka mana ditangkeun bae pan datang langsung ke Alpa kudu suni yo assalamualaikum cek Joy aju urang jawaban di jero teh kadenge meureun cek tukang parkir tarik maksud nama tarik eta lawangna nu di berhubung kudusun sugan manehna mah sumutna kurang gandeng ditarik assalamualaikum tarik assalamualaikum tarik atuh beak sumut aing dia gandeng pecat di koro maksud parkir mah hanya lawangna ditarik lain sumut anu gandeng ulah teh jelema dusun ka ulah demi Allah nyaho teh jelema dusun jelema polong mah nyaho meuli es ngebul di tiupan jelema polong mah kieu hayang jelema polong mah lamun naik kareta ngomongna hayang buat pang dina huluna hayang tereh datang eta polong mah eta dia kareta mana di huluna di burina di tengahna saloba datang tolol eta si Ijroil kitu Pak isa si Kejoy datang ka Alpa belanja kabeh meuli susu meuli buah-buahan kopi kabeh dibelikeun tujuanna jeung nyombok jeung ngolo Ijroil horeng eta si Kejoy boga intrik politik teh boga tujuan gordin akhor boga tujuan lain kumaha cek Kejoy dina hatena aing rek meuli obat tidur pikeun ngabius Ijroil nah awas dah masyarakat imah dongeng teh Ijroil dibius bina kita lagi imah kumaha geus kitu balik ke Joy langsung disuguhkeun kopi susu segala macam di eta mah ulah ku batur nyiduna bisa nyahoan disuguhkeun ka Ijroil eta kabeh kadaharan cek Ijroil aya angin puyuh mun sidak dia gara cenah Ijroil tah geura aing masa rubuh cenah geus beak laju mah geus kitu diinum eta musik Ijroil bismillahirrahmanirrahim kunaon di dia mah nginum kiai di suraka kamu ting kiai meureun sataranjang nah cep barang geus kabeh diinum kopi kabeh beak kadaharan ngarang ge dongeng ieu sedengkeun sedia asupan obat tidur
waktu tepar Ijroil abok cib mabok goblok tidur waktu mabok ke situ mah Ijroil tepar sare cek kejoy dia kesempatan tidak dua kali orang ini kejoy masih kena ayat intri politik teh entah naon tujuan kejoy rek nyokot buku catatan pae anu kadeuleu teh di baku Ijroil naon tujuanna rek ngahapus aran manehna nu kudu pae jeung isu pangluhuran deuk dikamanakeun rek dipindahkeun panghandapan pang terakhiran di pasirang dupaehna umang geus kitu dihapus pindahkeun panghandapan ya kejoy aman cek kejoy dak geus kieu main angel kapae rek naon ge bebas kumaha geus kitu teu deui geus aman we ngarasa aman tak kebal hudang Ijroil ngaran hudang kumaha hudang sare pasti nama nikmat yang hakiki adalah kuliah yang terbaik adalah kuliah kumaha geus kitu kuliah Ijroil ngeunah amat ya joy aing sare ku pelem-pelem teuing joy kakara aing ngarasakeun nikmat pelem ki sare joy ieu dia kopi tadi ku ngeunah teuing hideung nama sarua jeung beungeut dia joy ngeun ieu mah nikmat amat joy ieu susu ge ngeunah beda joy menang nyeun dia aneh aing make naon jeung susu di imah malah air doang emes ieu mah ngeunah teuing joy make naon ku nikmat amat aing mah teu ngeunangeun ka dia parasa aing di baheula ieu babaturan aing ngeun dia doang pambageuran mah dia mah eueureunna jasana aing mah teu ngeunangeun teu tega kudu nyambut nyawa aran dia mah aing mah joy aing pokona mah rek bebeja ka Allah aing moal nyambut nyawa aran dia dagi sumah aing teu tega bebeja ka Allah aing mah teu tega moal nyambut nyawa aran dia cek joy alhamdulillah kitu mah dasar mah geus aman dipindahkeun nambah Ijroil bebej cek joy nambah aman bebeja Ijroil ka Allah Gusti hampura abdi maksa ka Gusti teu biasana abdi taledor ka Gusti ieu mah Gusti abdi teu tega kudu nyambut nyawa aran babaturan kula ngaran kejoy goreng-goreng babaturan kula Gusti eta maner bagor kamari ge bakal keur peuting ge terakhir eta mulikeun susu kopi itu eta mah kula kanikmatan sampai kasarean Gusti teu tega kula ngarasa karas salam kudu paeh mangaran kejoy kula mah poe ieu mah Gusti moal nyambut nyawa ngaran kejoy maka ku kituna moal dicabut pangluhuran Gusti rek panghadapan bae kumaha kejoy mah kira-kira modal tah hirup eta eta ngaranna ajar sataker tanaga kejoy hayang salamet dina paeh cek Allah kudu paeh mah paeh aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada di mana ayana kaayaan keur naon bae nu dilakukeun ku urang cek Allah kudu paeh mah paeh kejoy ge bebelaan geus nolong geus kitu geus dipindahkeun arana ka handap ya buktina modal keneh bae berhubung geus modal anggeus dak modal mah ngaji ge anggeus paeh ieu geus sakibanya hampura ka harti kira-kira ka harti ulah wakabaralik ulah can minta hampura khud masopa wadah makadar ambil yang positif tinggalkanlah yang negatif ibu bapak mudah-mudahan tiasa ngamaklum leresna hidayah taufik di Allah salahna kabodohan anu aya dina awak abdi hadani Allah wa iyyakum ajmain billahi hidayah wa taufik wa hasbunallahu wa ni'mar rafiq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan ceramah dari Kiai Zainal Mutakin, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, jangan lupa untuk di komen, share dan subscribe-nya ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.